warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi bade ngawanohkeun salah sahiji pahlawan awewe ngaranna Ibu Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ibu Hajah Rangkayo Rasuna Said nyaeta pahlawan awewe anu pengku merjuangkeun persamaan hak antara lalaki jeung awewe kawas anu dilakukeun ku Ibu Kartini. Ibu Rasuna oge kateuleuk jalma anu takwa jeung boga elmu pangawruh anu jembar. Di sakola manehna hiji-hijina santri awewe. Didinya Ibu Rasuna merhatikeun kana kamajuan jeung atikan wanoja. Saenggeusna Ibu Rasuna ngamimitian ngabela awewe ku kagabung ka Sarekat Rakyat salaku sakretaris cabang. Tidinya oge Ibu Rasuna jadi anggota Ikatan Muslimin Indonesia. Nah, kusabab boga kamampuan sareng cara pikirna nu kritis, Ibu Rasuna ditewak sareng dibiu ku pamarentah Walanda tahun 1832. Nah, dina kolonial Jepang oge, Ibu Rasuna pernah ngadirikeun organisasi ngaranna Nippon Raya. Dina karir politikna, Ibu Rasuna pernah jadi DPR RI sareng jadi anggota Dewan Penasehat Agung ti tahun 1858 dugi ka pupusna. Ibu Rasuna oge pernah diangkat jadi pahlawan nasional tanggal 13 Desember 1874. Tapi keun ngeulingan na diabadikeun ti salah sahiji jalan protokol kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kitu wae ti abdi punten aya salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.